warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, patepang deui sareng SIM abdi Nizar Husnil Mubarak dina warta Sunda anu bade disampaikeun ku abdi. Pamirsa, banjir teh mangrupi hiji bencana alam anu disebabkeun ku ulah manusia. Boh eta mah hujan mah dibatur, banjir mah ka urang, banjir mah di urang, hujan mah dibatur, jeung deui banjir teh bisa ngamadaratkeun ke alam dunia jeung eusina. Raja Desa 16 Januari 2025. Hujan anu ageng turun di wewengkon Raja Desa dinten Kemis sore ngabularkeun banjir di Madrasah Aliyah MA Ibadul Ghafur Raja Desa. Cai mimitina ngegedeg palataran sakola kira-kira jam 4 sonten teras nambahan nepi ka asup ka sababaraha ruangan kelas. Pikeun leuwih jentreh rencang abdi Aderiki anu tos aya di lokasi. Wilujeng siang Aderiki. Hatur nuhun Nizar, parantos masih waktos kanggo abdi ngawawancara korban sekaligus saksi mata kejadian banjir. Wilujeng siang Syaira. Wilujeng siang Lili. Punten ngawagal waktosna, abdi bade tumaros tentang kejadian banjir. Mangga. Kaping sabaraha kejadian banjir? Pamital Fatma kaping 16 Januari tahun 2025. Naha kunaon tiasa kejadian banjir di MA Ibadul Ghafur? Penyebabna mah ku hujan ageng nya sareng selokan anu di payunan sakola teh mempet, jadi caina ngaluap ka dieu. Oh gitu. Teras ruangan naon wae anu karendam ku banjir kamari? Seluruh kelas 10 sareng kelas MIA 12 MIA 1 12 MIA 2 sareng ruang OSIS ruang pramuka. Hatur nuhun Syaira, parantos masihan waktosna. Hatur nuhun. Sami-sami. Eta sakedik informasi kejadian banjir nu aya di MA Ibadul Ghafur. Sakitu wae ti lapangan, wih deui ka studio. Masih di Raja Desa, jentrena di dunia kuliner nuju aya kadaharan anu viral. Panasaran kana naon wae anu aya di ditu? Atos aya rencang SIM abdi di lokasi. Panas-panas kieu enakna minum naonnya? Di Raja Desa oge aya es teler anu teu kalah viralna jeung cireng meledak. Hayu, coang ka tempatna wae. Wilujeng siang teh. Siang. Menu paling bestseller di dieu naon teh? Alpukat. Ya udah atuh abi ge pangadamelkeun hiji alpukat. Teh sehari sok seep sabaraha cup? Kadang 50 cup, 60 cup. Teteh ti iraha damel di dieu? Di bulan Desember. Terus saha anu gaduhan ieu es teler teh? Parijal di Polsek. Parijal ti Polsek. Oh, hatur nuhun nya atus perhatosanana. Nuhun sami-sami. Nuhun. Abi di dieu tos aya di salah sahiji tempat viral nu aya di Raja Desa nyaeta cireng meledak. Hayu teras wae cuang mesen ka tetehna. Wilujeng siang teh. Abdi di dieu bade tumaros saalit bios.
Upami di dia buka tabu sabaraha. Buka di tabu 8. Tui ka jam 8 malam deh. Terus naon menu anu paling best seller di dia? Dia cireng anu besarna tulang rangu sareng jando. Terus saha anu gaduhan pemilik cireng meledak ieu? Anu gaduhna Tika Wali Teh Meli. Aya teh cabang deui tos warung salain ieu? Ya. Di mana teh? Panjau, Buniseri, Laku, sareng di Raja Desa. Oh, mohon. Nuhun nya teh waktos teh. Mohon. Tiasa didugikeun kirang leuwihna tiasa sumping wae kalau kasih. Hatur nuhun kanu parantos nyaksikeun dugi karengse. Ubur-ubur ikan lele, hatur nuhun le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.